bener teh eta teh gosipna. Bener pisan. Tapi lain arek main bola. Urang kadinya ge arek miluan dangdut da akademi. Resep pisan ka lagu dangdut teh. Komo ka lagu pop Sunda mah. Ngeunaheun pisan, kan lumayan hadiahna eta teh 100 juta. Bayangkeun lamun meuli es eta bisa pilek saumur-umur. Maneh hayang teu pilek? Tapi sabenerna mah alasan urang miluan dangdut di akademi teh resep pop Sunda sih sabenerna mah. Kunaon tah Ronaldo teh? Resep pop Sunda. Jeung deui naon alasanna? Terus saha nu ngajakna tah mimitina? Sabenerna mah mimitina mah urang teh iseng keur ngome bisul ngabucatkeun nini urang di dapur nyetel lagu Sunda. Nya urang jadi katagihan. Urangnya sabenerna mah lamun ngadengekeun sok tunduh, lamun dahar sok bari ngadengekeun, lamun sare ge sarua sok ngadengekeun. Ceuli ge tariis, komo lamun ditambahan es batu mah conge ge beku, kadang sok ngaguruntul. Kitu bari ngalestarikeun budaya Sunda soalna kan nyaah. Kunaon tah alasan Sejen Ronaldo resep ka budaya Sunda jeung tanah Sunda? Naon alasanna? Nya resep teh lah budaya Sunda mah ngeunaheun didengekeunna. Urang Sunda ge da balageur. Lamun urang jajan tara mawa duit sok dibere ku manehna. Urang ge harita keur ulin ka ditu. Ningali awewe gareulis resep urang hayang boga jodoh urang Sunda sabenerna mah. Tapi mamah bilang jangan nangis. Nya pokona mah insyaallah bulan hareup urang pindah ka lembur Sunda ulah di Portugal wae, bosen. Ieu teteh ge urang Sunda ieu. Daek teh jeung teteh. Beneran eta teh urang Sunda tapi engke lah nungguan panen di lamarna. Nuhun ya.